Cek aing geus cilaka bang, mau sepeda buduk wah. Modar mentah. Akan. Neng, aja tuh Lin. Udah naik sepeda. Tuh, nujah belin. Neng sialah. Ente ya belikan motor tinggal lama putri ya rai karena jadi ngomongnya mudah-mudahan jadi deh gede sih ya gede dijual burit lah asupan bahalan Ganteng kieu yeuh. Udah ulin ke jemput cewek. Keren kan ya? Nggak cewek ah. Ganteng ya. Nempel pokoknya nama bikang aing ya. Oke siap. Abang di mana ya? Pohon. Abang di mana ya? Pohon. Kita tangkalan mereka di pohon. Ingat. Teman-teman lah. Wah, nyo tabang to. Abang gede. Abang. Tawa. Oh, yo. Hei, jadi sama ayo. Ai video. Ah, kana gaya budak. Badung ada dia. Naik deh. Alah. Naik segala jenis segala. Sebaran gunaan itu. Katanya di diri meren. Ayo nama. Oh meren. Mana pan tadi berikan motor. Bapak nak. Bejakeun ke bapana Mas. Ayo bejakan yuk, mau sekirin. Itu ya. Abang, kita itu yang pindah kena baik. Angkat. Nah, jemput cewek. Aduh. Si jago yang dipanaskan ya. Asalan ah. Ceng, kemana Ceng? Kulin mana kulin? Kumbahan heula Ceng, bantuan mamang tuh capek. Bang, ganteng-ganteng kieu. Prabu kita ngumbahan. Koreksi ya. Si Ceng, lain mama maraban saha deui Ceng. Oh mah kumbahan. Eleh baik kukolot mah. Tak kumbahanan Ceng. Oh no iya. Oh eta. Ieu mangan hiji doang kudu be ngitah-ngitah. Ceng, atuh kumaha apa mah capek Ceng. Ganak parawan teu jam mah kumaha atuh sanoa deui lain Ceng mah. Oh mah kumbahan. Mah tuh. Heeh mah, heeh. Itu Ceng mah istirahat lah kajelnya. Oh mah geus istirahat mah. Duh, aing karak kena kajemput bikang doang. Ieu kita ngumbahan segala. Ai Tokyo karunya ka emaknya geus kolot. Terpaksa lah ieu mah.
diri panci haridang kieu deui. Duh. Sang bala jangan. Iya. Panas. Hidung deui be, ya ge, geus ganteng-ganteng. Ah, si emak ya bae deui. Ah, geus. Tinggal berangkat. Jemput cewek. OTW. Berangkat kakak. Bah. Ada naon. Hah? Si Baron. Bah, ngomong sih bener aya naon? Baron. Si Baron kunaon? Dek bunuh diri. Bunuh diri di mana? Tukang. Astaga, ayo gitu. Ayo, bung. Alay amat. Budak badung amat yang ai teu ngomong ti dieu ya. Yao itu budak. Jadang beunang poeng cekek teh beunang. Wah tuh si Baron tuh. Mana? Tuh. Naonan. Aduh, budak. Nah, bunuh diri. Kalau bunuh diri jadi bukan kala tambang yang ngai ti dia nyokot sapi tadi nama. Tambangna dikaitkeun ku budak ti dia yo. Budak cenah bunuh diri. Karak saja gimana bunuh diri. Cek budak cenah itu tuh. Mana jelema mana? Itu. Sia. Ampura ba, panjang urang mah kadelan bunuh diri. Ampura tambang. Sia. Kan mata sepeda apa heula di pakeran gitu. Atuh bah ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti. Jabra gua. Ayo keres tuh. Udangkeun we. Oke, hanya udangkeun deh. Coba, udang tuh ayo batur sia tah. Nih, res sia gaweannya cenah. Tuh batur sia tuh nyaper tuh. Udang tuh. Kita ngumpan piring be heula. Ih, ngumbahan piring mah geus, geus lengse. Sia tuh geulan batur sia nyamper tuh. Geus nameran. Udang. Nih. Tadi udah udang cek gitu lagi dicobrok lagi. Aku udah sibur lah percaya. Geus geus jebur tah, jebur kunaon molor bae gawena. Coba letek udah jangan manjir. Hei, Jamrong. Woi. Udang. Naon sih ngagawa nges bae keur ngibik ya. Ngimpi naon? Atuh kitu be. Ngagawa bae sih ya. Nepan sih? Ulin ayo. Disiram make kayak naon comberan sih nya. Bapak bu hapuk amat bu pesing ya. Ayo mau puter ya? Aduh. Siapa bisa nyanyi? Ya lah nyaing sih gana. Kuari mah aya jadwal ya. Nah, sibuk sih jomblo ge. Di paneng ge jomblo mah pan cewek mah loba di mana-mana. Hal kita. Aduh. Aing aya jadwal ya. 11 be. Nih, Aing keur haulap aing ya aduh. aku aksi ya. Lalu aisan waraban. Main lah tuh, main keur masak di dapur tuh. Aduh. Isi heula be, aduh. Isia sibuk amat. Aing jadwal ya. Kurang anjing saya nggak kuning bae pan lain loba meureun. Ayo baturan. Nih, anjing supan si pasir ayo nih si pasir samber be. Kebugona meureunna. Ulin. Atuh kitu ge aing jeung goblok we soalna. Sia jeung jomblo bae jeung di keur ieu. Lanjut lah, ayo balik lah. Terus jangan bahas ya. Ibet ya aing gawang has bae geus menyiram pakai teh bu pesing nih ta. Langsung balik lah. Dan aku dia telah nggak salah balik yang has deh. Aduh, mandi dah, aing lu jam rai ya. Aduh. Ma, teh geus dipanggalakeun, Ma.
Asin nak nan. Atuh dek mandi man Ih, mandi. ngelancai holan ta caina. Kena molor bes ya, lain ngelancai lain naon nuk mandi mah. Duh, hulap mah nyerere Aing awak. ge sarua capek karena ge cenah sia gaweana molor doang. Urang ngaran kencai kitu mah. Oh lah bapak sia Allah. Lah terjadi mandi lah na kulit. Oh enggak segala kan itu lah sia mabur kan itu. Yang gawe lain naon sia. Duh, aya bensinan eueuh ya lah. Sia kemana deui? Ulin mah ieu aduh. Ih, gaweana ulin doang sia. Nyawa bensinan mah kieu motor lah. Ayo nak maintenance. Tadi mah Da oh aing boga. lo pirakung teu boga. Oh, wah. Pan beremen ku bapak keur peuting. Lah mana bapak sia boga duit ge henteu. Anta duit mah ih. Aduh mana mah ih, eta duit geran ih. Aing kotoran kadang. Nu ketemuan kieu lah. Ya, duit lah ya. Ya, emang kumaha teh bager lah ka sia, si gaweana ulin doang ge jeung molor. Alhamdulillah atuh dibas kieu mah moal balik 20 peuting. Atuh enggak sia moal balik. Mah ga ini cek kanan bae kumaha yeur. Sia ana jeung ulin bae, ge molor bae dolin sia. Berangkat. Wadah sia di jalan ya. Wadah sia di jalan. Oh mah. Ya barang aya urang sepeda ya di pakai dibalikin ku abah motor. Oh banyak. Iki nuhun iki ya. Can cair iki. di dasaran can cair. Oh nya. Dibalikin motor ku abah. Ya jemput si Putin kali itu. Apa? Iki nuhun nya. Wah, gitu tuh, berapa? Itu. Duh, anak aing karunya amat, kalau yang cair mah dibalikin motor ku abah lah di dasaran. Sorean putih lah tadi lah. Kira aku seputih tadaikeun mawa sepeda geus teh lah digadaikeun. Kobel amat, mendah di mana? Biasa tadi di jalan aya nu mogok heulan tadi. Kunaon si cecerian badong nu edan? Asa kunaon cecerian dong nu edan gitu? Kunaon? Oh iya. Ya, iya kunaon edan apa naon gitu ya bukan aing kasantap nu ti mana gitu ya nu ti mana? Allahu Akbar, cecerian keneh bae. Emang banget aing kunaon gitu? Kunaon imutnya banget aingnya. Oh, manisnya. Dikangenan kan begitu pas kieu ya kan? Oh, Ari keur ngumbahan mah jojong bae. kumbahan. Emang kunaon gitu? Ngaca ge ngaca. Coba mana jeung bacana? Ya. Allahu Akbar. Ai kitu banget aing rajit. Wah, gara-gara tos salah, gara-gara di kita main tadi ngumbah piring dia. Aduh, coba pembersihan kan dia. Oh, payang. Iya calon pemajikan yo. Atuh kenceng teuing bapak sekalian bae mel pantog-pantogeun. Allahu Akbar. Coba kaca heulan. Kumaha kuari? Beungetan eueuh. Cara bae jeung hideung-hideung kaneh oge. Teh atuh hideung-hideung permanen ieu mah, geus moal bisa dilepaskeun. Ieu geus luputan ti baheula. Geus ti baheulana ieu mah kasih. Sayu urang baburitan sawah. Ya sayo. Ya, pena ya. Sorean lah, tadi bukan ayam jalan. Berangkat.
nasib jomblo hayang ngabuburit hanu ngajemput. Aing mah lah. Kenapa? Kercalik bae di dia. Oh, buburitan. Ih, kebeneran dia dari nangguan bae anu ngajemput. Hayo buburitan. Asik, berang-berang akan berkat berangkat. Tapi buburitan langsung pada perenang kan? Kena naon? Kebetulan yang buburitan we. Berangkat. 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 Oh, ya perwek ya gedung hujan dong namanya. Enggak sih, Ge. Wisnya. Enggak. Aduh, kita mau pucuk jambu deh. Kajen padahal mau awak ke kebasihan. Ini mau milik. Enggak, kopi jeung rokok geus neng di DP. Semantik jauh-jauh ke warung. Yuk. Nah. Sanya yuk. Ih, jorok mandi minum bae beusi saja eta naon. Cinda seruah nyantap beneng lah. Penting mandi mau kopi ya mantap jasa kopi. Tadi kan ngopi-ngopi. Ai, kunaon? Tuh kan tadi kayak udah diinum. Tuh lalaga doang. Nah, amat itu aja. Ya adem gitu kopi aya. Eta kunaon tah celana tah? Ai. Mangkana lamun ka dieu ulah mentes di sawah jeung tuh belokot belin. Nanten udah rapol eta. Tuh nyaho ieu naonnya? Atuh bantuan bersihan. Poho. Nah, nu rapol ieu. Boga ka isin sia. Neng, daek bae deui jemput-jemputkeun sepeda. Naik lah, aing manjing. Boga ka isin juga urang tuh. Wah, lumayan deh. Siapa aing pan jomblo malah. Wah, tadi lumayan kan Bapak kira-kira beje geus ada lagi. Allah Akbar. Ada deui ayo lah. Hujannya berimis. Itu boga ka isin biasa. Hujan yuk tuh. Korowek yuk. Jalan. Nanti kebo di haram ciada dong ini udah nanti kebo. Rantu. Akan jeta. Cek aing geus cilaka mah bawa sepeda buduk mah. Modar mah. Akan. Neng aja tuh Len. Udah naik sepeda tuh nujah beren. Neng sia. Wah. Wajar bento. Nah dia aja sih tengkorak sia mamur deh tuh. Aduh,
Gusti, Gusti. Banyak aing ya, sekian. Ayo buruk. Ngomong wing motor gitu, beli motor. Bau ini, bau gelas. Woi, deng, mau ada bau eta, woi, tahu uger ke? Aduh, aing Gusti, karunya amat tang, dadai kanan, aduh, apes jasa tadi teh komo deh, gara-gara cilebet tadi jalan gue, benang gue. Cek aing ge naon? Malah sepeda nu bener atuh. Tadi ge gigi began. Tadi penlewat deh, aju aya ieu motor kagok, aja nama. Ngukruk be. Bodoh ning mendek marah. Gara-gara samprokan tadi telah anjing motor ini. Efek geus kolot cori. Isin tah ka kumis. Geus lah aing balik lah. Oh, adanya. Enggak sampai jalan ke abahnya. Dikasih motor nalan. Gara-gara ada butut dia lah. Ganti kok ini. Ayo balik Belikan motor. Oke, dibelikan ke abah. Budak tadi ada kan ada goreng jelas. Gitu dipakai bajing. Oke, dibalikin ke abah ke. Oh. Dasaran ke. Isi dulu tadi mau sepeda, sampai ngusul kali nanti kebo, mau si Putri. Putri kan anak si Putri. Putri betul naon gue, aja iba nanti kebo. Aduh, masalah ya. Ayo kalau mau jual itu 200. Ah, jadi dibelikan ke abah. Oke, suratnya dibawa ke abah. Tahu kan perjalanan. Berat. Baik, Pak. Baiknya.